Ah mal aya meureun daging teh wayah kieu geus burit tuh jam 5 leuwih. Di dago-dago teh nyaan Gusti eueuh milik meureunan. Assalamualaikum. Naon? Sareng keletruk. Sara beurit kitu pira koyah kaya beurit. Cek. Ah sok nyaan. Hus. Hus wayah kieu sanggeus nanahaun atuh wayah kieu geus gerutuk wayah kieu teh ah. Cek. Geuning aya jelema. Saha? Saha? Mereka daging? Sanes bade masihan daging, Cek. Abi ka dieu teh bade ngulum Cek. Geuning teh barang bawa rek mereka mana keresekna. Sanes bade masihan daging, Cek. Cek di haturenan linggi ayeuna ka bumi bade aya nu dicarioskeun. Manawi eta anu bade dipasihkeun ka Ece teh sapi atawa napi domba? Mun teu salah mah ngobrol ka si Ece mah si Uwa ge sok mangke jurus mun hayang nyambung teh. Cing nyobaan ke jurus. Cek, sugan taya naon. Atuh man ka deui ka ditu. Mohon atur nuhun Cek sate acana diantos di bumi Cek. Ikan tuna Cek. Mohon mangga we engke ka ditu nya. Pak Haji, mun Pak Haji. Mangga. Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Cek. Ieu meureun tah daging teh jadi euy ayeuna mah. Atuh euy nya aya na meureunnya juga nama jadi. Cek. Ieu Jang, kela. Yang pada ngajajakeun daging teh ya ka Ece? Ece sanes bade ngirim daging abi mah. Mana bayar ieu arisan dikocok ayeuna ye. Aduh, Ece mah. Hah? Sapi domba. Baiklah domba ge tambah teuing Ece teh ti kamari ngadagoan. Kesel sok-sok baiklah domba ge kadekeun bayar kemarin mah. Nah, Ece kalah kana daging. Arisan bayar ayeuna bae dikocok. Nyeta pugu Ece teh ti kamari teh ngadagoan. Nuhun pisan bageurnya terus dikadekeun terus dijajapkeun ka Ece. Rek dibelum langsung ku Ece teh ayeuna teh sok atuh ka dieu. Kumaha ye ame sangkan harti si Ece. Oh, cek si Uwa mah pake isyarat cenah, cik. Cek. Aduh, Jang. Hampura, Jang. Sugan teh Ece mere daging ka Ece. Duit ulah ka arisan ulah kan narik ayeuna Ece macan boga. Isuk we nya disusulkeun ka ditu heuh. Can anu ngirim Ece mah keur arisan mah sugan teh mere daging. Alah. Anger we saban ka dieu teh isuk jeung isuk. Ka disukan mah kudu aya nya ah. Itu geus narunguan itu batur ya dikocok. Heuh Jang lah insyaallah usuk mah diusahakeun teu kuat Ece yang modal juga balik heuh yang modal teu kuat. Saban ditagih kieu we jeung kieu. Teu kawas keur meunangna si Ece mah. Geus balik ah. Keur kieu teh atuh Jol Gusti milik anu ngirim daging ya Allah asa hayang-hayang teuing daging Gusti Agung. Sadasara si Uwa euy. Saha? Iwa. Wa. Asik daging si Uwa beneran ngirim daging euy. Kela, Pak. Naon, Pak? Iya alhamdulillah aya daging pamere. Rek naon deui wae atuh geus tilu anu ka dieu teh tadi. Nu hiji cenah teh katonggoh, anu kadua minta arisan, anu katilu minta beas. Riweuh aing mah Ece mah. Lain beas, daging. Eueuh walangka hampura. Itu ge Ece ngan satengah deui. Terus disangukeun kitu ge Ece ge bari ngadagoan deukeun asugan anu mere Ece teh tadi teh ngadagoan daging. Ih, aing nya. Yeuh, ieu teh. Naon we daging? Alhamdulillah ya Allah ya Rahman. Tapi oge ka Ece daging. Wah, nuhun pisan Ece teh ngarep-ngarep kita tadi. Hayang daging ayeuna kakaraksana nuhun pisan nyawa nuhun pisan wa. Sok goreng sangka wae atuh ka batur teh ulah goreng sangka yeuh daging mah yeuh. Ti saha ieu wa? Tuh ti si Haji. Astagfirullahaladzim ya Allah sugan teh mah kiloan. Lumayan. Nah, mending ngagawekeun ka dieu nganterkeun sabukur uang. Lumayan daripada eueuh. Kitu ge nuhun pisan da beureuh milikna Ece kuduna sabukur. Alhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan kasiro. Ayeuna mah dahar. Ya Allah. Dahar jeung daging. Rezeki ti Allah ieu teh yakin. Nuhun pisan nya. Heuh jeung Ece rek dahar. dahar heula heuh hayang dahar.